Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileuksa dina bagian ke-16. Nalika urang paturai dina bagian ke-15. Parantos dugi ka Pakubu sareng Mang Sarmo nuju tarung sareng anjing teh. Hiji anjing nu kalintang pinterna dina ulin-ulin gelutna, dina ulin silatna, dina tarungna. Ieu sasen anjing samanea ieu para mitra ya. Anjing dua manea teh aurenya mangga urang sami-sami Bandungan. Kumaha terasna ieu dongeng wilujeng ngadangukeun. Barang harita anjing ngaguik ditimpah para mitra kuruyung kawung Mang Sarmo. Paku harita nyarita deui, "Timpah sakali deui jang sina modar jang." Ceuk Paku. Seak narajang ku bedog tapi mata kreuwas anjing nubruk gancangna kerkep bedog Paku digegel bari terus digibengkeun. Na atungan saguriwal bedog teh lesot tina leungeun Paku. "Urang ajar, anjing naon ieu teh, ha?" Paku reuwas jeung sieun gancang mundur bari taki-taki. Seak anjing narajang bari ngegel bedog. Sesekeutna aya di hareup atuh mun teu rikat mah lucat. Bitis Paku buru moal burung kasabat ku bedog nu digegel ku anjing. "Sing hati-hati Paku anjing siluman ieu teh," ceuk si Sarmo. Ban tuluy nyabetkeun iteukna kana hulu anjing, lep anjing los iteuk milepas keduk kana batu. Sabrut anjing malik narajang ka Sarmo. Cideng Sarmo luncat ka gigir bari nyabetkeun deui iteukna. Peletak kana huluna, kobowong anjing teh disada tarik. Truk bedog Paku murag. Gancang ditajong perahna belesur ka deukeut Paku. Belig Paku nenjerak bumi nengkep bedog. Kop dicokot langsung disabetkeun ka anjing nu keur kokowongan. Cakok kana huluna. Koloyong anjing teh sosoloyongan jiga nu salaton. Sarmo teu mikeun kasempatan hiuk cebet bangus anjing dibabuk satakerna. Kuak disada leuwih tari. Malah bari muntir nyerieun habangusna. Tina irung biji ngucur getih. Modar si anjing. Sarmo beuki keheuleuh. Seak ngababuk leuwih tarik cebet kana huluna. Kelepak anjing rubuh tuluy kokosodan. Hos pae. Pakubu jeung Sarmo meni ngarenghap hatena ngemplong. Lantaran anjing anu ngabahayakeun teh geus pae. Duanana maralong kana bangke anjing anu katempona aneh lantaran suku tukangna leuwih panjang. "Alungkeun kajarian ujang ngagokan bangke teh." Pakubu bari nunjuk kana bangke anjing. "Mangga Pakubu lah, keun urang alungkeun." Sarmo nyodokeun tungtung iteuk ka hanapeun bangke anjing tuluy disungkal sakaligus. Kalayang anjing teh para mitra. Kabalangkeun tapi aneh samemeh niban lemah wujud robah jadi bangkong sagede peureup kuprah kana taneuh teu walakaya. Dasar si Puja tukang tipu. Kalau ngadukeun bangkong jeung aing. Engkieu ngahina sia teh nya, ceuk hate Sarmo bari gogodeung. Hatena kaget ku kajadian bieu sabab bangkong disulap jadi anjing galak. Hai, kumaha ieu teh jang nambet jadi bangkongnya? Memang kitu Pakubu, si Puja mah dengan nelekeun kakuatan silat pikeun narajang musuh teh tapi make ilmu sihir jeung kabatinan nu jahat. Nu sing atos-atos lah hese ngalawanan maneh-maneh mah. Ayeuna kuring percaya si Puja memang sakti. Kumaha atuh jang Sarmo? Ulah salempang, urang ajak tarung we sina bijil jenisna. Gero Sarmo ngagorowo. Susumar nangtang perang ka Nyi Puja. Kecap-kecap leuwih kasar jeung gariha labatan tadi. Nu maksudna sangkan ngaruntagkeun hate musuh. Sina bijil nyang hareup kamanehanan. Tapi teu aya jawaban di imah tetep jempling kawas teu aya jalmaan. Heuleut sawatar waktu berai panto tengah muka torojol hiji monyet nu kacida gedena. Malah leumpang cara jalma meni ngagegag. Nempok kitu Pakubu ngarasa gimir sok sieun dicakar beungeut ku monyet. Waduh. Cilaka jang Sarmo nu bijil teh kunyuk bigangna geuning ieu mah. Beungeut Pakubu pias leungeun ngaleper loba ka paur. Tenang Pakubu. Eta monyet ciciptaan. Mun urang tenang jeung waspada, monyet bakal balik deui kana jirim nu asli. Keun lah pasrahkeun ka abdi. Urang waras si kunyuk teh. Nya poe katujang sing beunang nya jangnya. Pakubu mundur tapi tetap waspada. Bisi monyet narajang kamanehanan. Sarmo teu ngomong deui panon muraleng kana monyet nu kakarabijil ti imah. Hate Sarmo naneda kanu maha kawasa. Sangkan dirina dibere kakuatan oge sasamat ka Aki Salmawi nu jadi guruna. Monyet disada bari ngagegag ka Sarmo. Mata burahay beureum molotot bangun gergeteun. Pakubu beuki sieuneun teu wani maju kalah ka unur-unuran bari ngaleper. Kunyuk ciciptaan sia.
Mana ulah ganggu sia ka urang manusia. Sabab kami nyaho ratu sia. Pek geura mulang deui ka jinis nu asli. Ulah ngabobodo tenyo sia da aing mah geus waspada deuleu. Cek Sarmo bari mureleng ka monyet. Tuluy itek diketrukeun kana lemah 3 kali curalit bru monyet teh rubuh. Uluna tibalik jadi dihanap suku rancung ka luhur bari kokoekan bangun anu kanyanyerian. Nempok itu Sarmo teu mikeun kasempetan celeng luncat bari narajang hiu kieu dibabukeun kan awak monyet. Jebet koek monyet sakitu gedena teh teu kuateun narima pandeungeul Sarmo. Luk si monyet nyuuh dibabuk di punukna kelepek kapaehan tuluy kokosodan sakarat ospay. Teh sia modar anu ki patut mah pakuwu. Asal geus nyaur usiana we sabab ieu teh satu ciciptaan ye lain sanyana lah pokona mah. Cek Sarmo bangun reueus. Manehna geus hasil ngelehkeun pangawasa Nyi Puja nu geus ngabobodo tenyo ka musuhna. Barang cacap omongan les bangke monyet leungit janggelek jadi beurit nu geus pae. Ulu bubuk tapak panenggel teh atuh pakubu beuki hookeun lantaran kakara harita nyaksian kajadian kitu. Satuluyna Sarmo jeung pakubu tatan-tatan rek ngayonan pribumi nu candaikeun bijil masih keneh nyempot di imah. Puja, geura keluar sia. Ye geura ladenan ka ulah ye. Da ngajedog we sia nu ipis buri. Lain sapi ani ka teh. Ya ka dia adalah ye walayanan si Sarmo ye. Cek Sarmo bari ngacungkeun iteuki. Susumar nangtang musuh. Nyi Puja kacida ambekeunana lantaran haben wae ditangtang tarung ku Sarmo tapi teu bijil ti imah. Manehna kalah nepak arca ucing nu aya dindinya. Barang ditepak janggelek robah jadi maung lodaya anu kacida gedena. Buntut ngakebae panjang sihung ranggeteng kuku sareukeut menirang was matak paur. Belang, ayeuna giliran Anika nu maju ka pakalangannya. Geura warah manusia burung tuh, abut-abut montong disesakeun. Kami mau nyeri hate teh. Mun asa dihina ku saya mah nu teu boga kasopanan. Yok geura ini ceritanya. Cek Nyi Puja bari nunjuk keluar. Gaur-gaur maung disadalang ngeor ningalkeun dununganana. Muru musuh bari gegerem mata kasima. Ngadenge sora maung di jero imah pakuwu jeung Sarmo pating raring. Sieun jajantung ratug sarta beungeut pias tapi untung Sarmo sadar yen eta maung moal salah ciciptaan deui bae. Ulah gugu pakuwu si maung belang teh moal burung sihir ide lah. Buktina anjing jeung monyet ieu pur satu leutik nu teh hartina. Tapi jang ari maung-maung teh mah tetep we sieun sabab ku kadenge sorana ge geus mata kruntag kana hate teh. Kumaha mun ngarontok ka urang? Pasti ngarontok sabab niatna ge rek ngayonan ka urang. Eta maung teh ditahan si Puja, tapi tong sieunkeun pakuwu urang lawan kuduaan lah. Sabuat silih tempas torojo sakadang maung teh bijil ti imah. Celeng luncat kaburuan bari ngagaur. Puguh we balad pakuwu menepating rarempod bakat ku sieun. Sawareh aya nu wer-weran kiih beungeut sepa. Sabrut maung narajang ka Sarmo tapi Sarmo rikat luncat bari ngababukeun tarang maung ku itu. Siap cebet gaur maung disada. Palicet malik ka pakuwu kuku anu sareukeut terek nyabet beuheung. Siak cekok pipi maung dikadek purial getihna bijil. Muncrat kana taneuh. Pakuwu beuki sumanget seak narajang deui tapi aneh. Getih maung anu ngeclak kana lemah teh ngajanggelek jadi maung anu sarua gedena. Unggal kecelak jadi maung atuh dina waktu nu singket geus jadi puluhan maung. Aduh. Kumaha jang kitu jang? Pakuwu bingung. Manehna mundur bari molotot kana maung nu jadi loba. Tenang Pakuwu, geuneur terus lawan lah. Tapi ulah make badog Pakuwu. Kunaon atuh jang da teu moal pakarang sejen kuring mah. Yang geunir pajukeun balad. Gero Pakuwu ngagorobok. Marentah baladna sangkan maju ngepung maung nu sakitu lobana. Tapi balad-baladna teh aya nu maju. Sabab sarerea ngarasa gimir nempo maung nu pabaliut. Pating galaur mata kukurayu. Batur-batur maju. Maju kabeh. Teu kudu sieun da ieu mah maung kajajaden moal galak moal. Cek Sarmo. Bari tuluy manehna bubat babitkeun iteukna. Ngabendung serangan maung anu ngaronom ka manehanana. Jabet maung teh kabeunangan. Pating jarungkel bari gagauran tapi teu kambok terus narajang deui ka Sarmo dironom ku maung puluhan. Nempo kitu Pakuwu teu tega gero deui ngagorowok ka baladna sangkan nulungan Sarmo. Sarta teu poho sangkan sarerea ulah ngagunakeun bedog atawa tumbak lantaran si maung ulah bari jilan getih sangkan jumlahna teu ngalobaan.
kalahkeun ku dihayo-hayoh mahirna balad Pakuwu teh maju kabeh. Patinggara jeleng bari gogorowokan mere sumanget ka baturna. Rob ngepung maung nusa tuluina perang campuh antara manusia jeung maung. Sorang ngaguruh matak paur pating galaur jeung pating kocea. Sabagian anak buah Pakuwu aya nu panik manehna poho kana papatah Sarmo. Kulantaran kadesak kapaksa ngagunakeun tumbak jeung bedog. Maung loba nu tatu getih muncrat kana lemah akibatna sakadang maung ngalobaan. Pating janggelek teu kanyahoan datangna. Maung teh beuki ngalobaan. Matak paur para mitra ngalawananana. Waduh, cilaka ieu mah yeuh. Wah, lain lawan-lawanon yeuh. Cek Ate Sarmo bari ngabubat babit itu. Nukeun aku itu manehna pating kudu pruk-rubu. Malah mageus aya nu paeh tapi maung teh kacida lobana kabeh sarua kesitna sarta sarua gedena. Lila-lila Sarmo kawalahan. Mundur malakuan mundur. Cek Sarmo. Tuluy mundur sarta itu mah teu waleh dibubat babit. Pakuwu jeung baladna ge mundur tapi teu bisa laluasa sabab maung tuluy ngangseg. Tungtungna puriak bubar lalumpatan patari-tari. Dayen wadi maju Sarmo kabawakeun tuluy kabur ninggalkeun musuh sabab maung lain lawan-lawane. Heuleut sawatara waktu Pakuwu jeung baladna geus terpi ka hiji tempat reg arireun. Bari ngahegak loba nu calangap bakat kuripu. Bruk brek dariuk setengah mebeut-mebeutkeun maneh. Nu tatu pating garerung nu kacakar maung baloboran getih. Cilaka Pakuwu, urang eleh ilmu yeuh, teu bisa meruhkeun maungnya. Tapi untung sakieu ge balad kecarem ku maung yeuh, cek Sarmo bari neuteup ka baladna, nu gempar carapeu. Tapi ujang siga ngurangan balad teh nya cing urang itu. Pakuwu nitenan balad diteuteup hiji-hiji bakat ku hayang yakin. Tetela eueuh tiluan nu tatu tinggalin di pakalangan tarung. Coceng tilu euy kamarana nya euy. Kubu rarat-reret ka tukang susuganan tinggalin lumpat tapi teu aya nu temong. Waduh, palang siang cilaka di pakalangan tarungnya. Kayak perlu ditulungan. Cek Sarmo hariwangeun sok sieun baladna aya nu jadi korban maung. Kang tu kana kituna jang kudu kumaha atunya. Keun bae abdi ka ditu. Urang yakinkeun lah. Aya di ditu atawa eueuh, babaturan nu cilaka kudu kanyahoan nasibna. Cek Sarmo. Bari tuluy nangtung rek balik deui ka imah Nyi Puja. Hayang nangtukeun aya eueuhna ngeunaan balad Pakuwu nu tiluan. Ari Pakuwu teu bisa nyegah lantaran memang perlu neangan baladna nu leungit. Butuh bantuan jang. Yuatu jeung mang duaan ka dituna. Cek Pakuwu ngabasakeun mang sabab ka Sarmo teh asa ka anak ari geus kanyahoan bela nama. Serius Pakuwu lah. Keun we abdi ka ditu mah antosana di dieu sing sabar. Abdi mah moal lami, jawab Sarmo. Pelesat lumpat tarik naker. Geus teu mikeun waktu deui atuh Pakuwu jeung baladna mani colohok bengong. Teu nyangka yen Sarmo boga pangabisa nu sarupa kitu. Tekung silila Sarmo geus tepi ka imah Nyi Puja. Reg eureun. Tuluy nyalingker ka nu buni. Panon melong kaburuan tetela maung anu sakitu lobana teh geus eueuh. Nu aya tinggal 3 mayit ngagoler di buruan korban maung ciciptaan nu tadi tarung jeung Sarmo. Waduh, bener we cilaka tiluan yo. Kumaha nya lantaran moal kabawa di kusorangan mah. Tapi alur ade jauhkeun heula. Di Nyi Puja sangkan layon bisa dibawa ka mur. Cek hate Sarmo. Jeleng luncat kerbek mangku layon nu pangsisina pedesat di bawah lumpat. Segeus kawilang angang ti imah sok dituna dina juku. Pedecet balik deui kop mawa deui mayit tuluy dituna jeung baturna. Basa nyokot nu katilu teu kanyahoan datangna cileg aya Nyi Puja nu ngahalangan. Sarmo ngarengkog iteukna dicekel pageuh, waspada pikeun yang hareupan musuh nu geus aya hareupeunana. Sarmo, andika teteh ngahina ka aing. Hukuman pikeun manusia nu sombong jeung teu sopan kudu ditunggal jangana. Sia moal bisa bebas dina hukuman, saat aina bakal ditibanan ku aing geuleuh hukuman. Ceuk Nyi Puja. Bari kekerot panon molotot sarta leungeun ti peperket nahan amarah. Puja, sawajarna we sia mun kami ngayakeun balitungan ka andika teh. Sabab andika geus kumawani ngahina ka aing sia. Buktina aing dilelepkeun kana talaga. Bisa ka aing rek paeh nya. Moal deuleu. Sabab ka aing nyaho keneh pangabisa boga keneh. Sarta hayang keneh aing hirup. Ayeuna geus tepi kana waktuna ningang kana mangsana pikeun ngayakeun balutingan jeung balitungan jeung sia. Yang asar mo teh eleh carita. Nyebut balitungan ni hese.
Harita para mitra Sarmo teu eleh curinghak, teu eleh caringeus, tibatan Nyi Puja. Atuh para wargi sadaya bari panon molotot sarta leungeun ti peperket nahan amarah. Aing memang ngaku kenapa kapunjulan sia adalah Sarmo. Nu geus bisa bebas tina bahaya pati, tapi ayeuna geus moal bisa ngejak. Sia. Nyi Puja sakilat ngayunkeun peureub nyewuk kana beungeut Sarmo. Tapi Sarmo ngan ukur ngagiwar saeutik plos peureub nyabat angin. Setan sia masih kena bisa ngejak, kurang ajar. Nu kadua ye. Seak dampal suku ngajal ngalabujal. Sarmo ngalenyap sabab serangan musuh kacida cepetna. Tapi bisa kena dilawan ku jalan nyabetkeun iteukna kana bincurang musuh. Siuk belentrang kawas mabuk linggis. Najan kitu Nyi Puja teu burung muringi sabab iteuk lain pakarang samarangan. Jeleng Nyi Puja mundur amekan ngahegak amarah beuki loba. Bangka waras ya. Paingan aya kawani pikeun ngadatangan imah aing. Horeng sia teh ngagem iteuk si kalayar aja dua sia. Cek Nyi Puja. Bari mureleng kana iteuk Sarmo. Sarmo meninga jenghok sabab teu disangka musuhna bet bisa neguh kana ngaran pakarang manehanana. Oi. Nu ti mana si Ani Puja? Aing memang ngame ieu iteuk deuleu. Sabab jadi milik aing sia meunang ngarebut nu bogana deuleu. Bogana geus padagat ku aing nyawana. Aing aya boga hakna. Sarmo ngabohong maksudna mah sangkan. Musuhna ngarasa gimir tapi Nyi Puja kalah kaseuring ngagahgah. Aing mah moal sieun. Najan sia geus hasil mateni nu ngaran nu ngagem iteuk si kalayar. Aing mah teu sieun sabab aing boga antina. Pikeun ngancurkeun eta iteuk rasakeun sia Sarmo. Srep Nyi Puja nyabut duhung. Seseukeutna ngagurilap katojo ku panon poe. Nempo kitu mah Sarmo ge ngalenyap hatena paur ku duhung anu pamorna ngagepur. Coba sia uradukeun sia ulang aku ngabajot wungkul sia mah. Somong sia nya rasakeun Sarmo. Suuk duhung disudukeun kana dada Sarmo. Ikatna kiwar plos kabelah kenca. Siut balik deui ngancam iga burung kilek plos kana katuhu. Tungtungna Sarmo teh bulucat balicet miceunan panarajang musuh. Bari neangan lolongkrang pikeun ngasupkeun serangan sakali mangsa punuk Nyi Puja kosong tina penjagaan. Siuk iteuk si kalayar dibabukeun kana punuk musuh. Bek! Cerit Nyi Puja ngajerit. Tuluy ngudupung rubuh. Bisa kumaha lain kakuatanana sia. Modar sia Puja lah. Sarmo ngayunkeun iteukna. Rek dipake narok babatok musuh tapi teu kanyahoan suku Nyi Puja nejeh kana tuur. Seak keduk kuak Sarmo ngagorowo. Lak bujurna ti teuneut kana lemah. Orejat Nyi Puja hudang deui, seak nyabetkeun duhung nu masih keneh dicekel. Sarmo ngalenyap congo duhung geus lempeng kana ti koro. Kulentel kagigir, bres duhung kana lemah. Parat nepi kana perahna. Nyi Puja kekerot. Bakatku amak lantaran usahana gagal. Serak duhung dicabut. Panon merong ka Sarmo nu geus nangtung deui. Leungeun katuhu nyekel iteuk nu geus siap pikeun narajang musuhna. Ayo sia di setan lah. Aing mah moal mundur sasiku moal ngejat satu nyang beas deuleu. Sabab aing mah uga tujuan sia rek maragatkeun nyawa sia. Sia teh awewe anu bener-bener kalakuan jiga setan deuleu. Mangsa tah kabur sia. Rek setor nyawa sia ka aing ha? Nyi Puja kacida ambekeunana. Sabrut narajang ku duhungna nu diarah beuheung Sarmo. Tapi sakali ieu mah Sarmo ge geus nekat. Sabrut manehna ngagunakeun iteuk akibatna dua pakarang bantrot nimbulkeun sora nu ngacelegur sarta kembang seuneu ngabuncak. Sarmo jeung Nyi Puja ngajengkang ka tukang masing-masing ngarasa nyeri akibatina dua benturan nu tohaga. Tapi pakarang masing-masing can aya nu lesot masih keneh aya dina genggemanana. Agok asong sia diladena nepi ka mana oge deuleu. Rasakeun sia da moal buru modar sia ayeuna mah. Sarmo poho kana perhitungan. Manehna leuwih satuhu kana nafsu hayang ngabinasa musuh. Bari jeung teu hilik kana kakuatan pribadi. Atuh barang seak narajang Nyi Puja geus ngayunkeun duhung. Siut berat-berat duhung jeung iteuk bantrok deui bae. Akhirna duhung milepas kana palipisan Sarmo. Siriwik nurih kulit buria beutihnya bijil. Lang sirah Sarmo karasa lieur. Demi alam asa tibalik suku ge asa teu napa. Memeh rubuh kadenge keneh Nyi Puja sosoa. Mana iteuk si kalayar teh nu diagulkeun ku sia teh? Hayo ladenan sia pangawasa aing nu baris maragatkeun nyawa sia deuleu. Ceuk Nyi Puja. Tapi kadenge ku Sarmo samar-samar lantaran ingetanana geus mimiti selang-seling. Petempuan ranyai kararoneng sakilat katempo anu ngolepat hareupeun beungeutna siga duhung rek nojos panon. Sarmo peureum bari nahan napas ceuk pangrasana.
Congo duhung baris nancep dina panon geus moal bisa disingkahan deui sabab tanaga Sarmo ngadak-ngadak leungit. Awak jadi leuleus aya tangan pangawasa. Tapi dina kaayaan sakitu weritna ngadadak aya nu ngolepat lir kilat. Les Sarmo ngaleungit teu puguh leosna kawas aya nu mawa ku makhluk demi. Duhung Nyi Puja milepas ka tukang nojos angin. Setan sia. Kamana si Sarmo nya? Mun kitu mah tetela lain jenisna, tapi ririwana meureun. Da geuning bisa ngaleungit. Urang ajar aing mah rugi pisan sabab tarung jeung setan. Nyi Puja kukulutus tuluy luak liuk nempuan sabudeureun eta tempat. Tapi teu aya musuh nu katempo iwati tatangkala nu rajeg sakuriling bungki. Sanggeus musuhna ngaleungit Nyi Puja neuteub kana layon nu ngagoler di buruan. Rai Ijid kalayan teu mikir panjang kopi cokot bangun hampang pedawar dibalangkeun ka palebah talaga. Kalayang eta layon teh ngapung luhur naker. Tujuh baragrag di tengah talaga herang kerlep ka jero cai kawas anu nyantok di dasar talaga. Lumayan keur tumal talaga. Ngahajan neangan mah hese. Rentes Nyi Puja tuluy asup ka imah. Paroman alum loba kabingung sabab tempat cicingna geus mimiti kanyahoan ku jalma loba. Nu harita jadi kembang akana pelai gede sabab teu mustahil mun isuk jaganing pageto bakal datang jalma lian nu rek ngadon riributan cara tadi. Tangtu itu gara-gara pagawean si Kardi jeung si Uji nu jorok nu teu becus newak ngamojang akhirna urang lemur ngajorag ka dieu. Nah kamarana nya beduel teh nya geus lila eueuh mulang-mulang meunang kitu mau awewe henteu nya. Urang ajar kelakuanna teh. Cek Nyi Puja ngomong sorangan inget kabadegana nu dua nu geus lila eueuh balik-balik. Muna lampahna Nyi Puja kocap di pakuwu jeung baladna. Harita kabeh ngarasa melang jeung bingung lantaran Sarmo teu aya bae balik. Sarerea geus liuk deui nyeri beuheung sosongeteun balas nempuan ka Sarmo nu tetep teu aya balik-balik. Pakuwu, kumaha mun geus dieu nya? Geuning Kang Sarmo teh teu aya bae nya. Kuring mah melang sok sieun cilaka kumaha? Cek Asmin manehna ngarasa melang. Sieun Sarmo manggih kacilakaan. Kuring pemikiran eta jang Asmin. Melang bisi jang Sarmo cilaka. Kumaha mun urang susul atuh ka ditu, wayahna we jag-jag kudu init sararea nu jag-jag mah bising di ditu kudu tarung deui. Nganu tatu ulah ka mana-mana cicing we di dieu bari ngareureukeun ka cape. Cek Pakubu aya maksud rek nyusul Sarmo. Tak kitu we tuh Pakubu leres lah. Urang susul ku sararea. Teu panjang mikir. Bring harita arini. Maksudna mah cenah rek nyusul Sarmo. Nu tatu jeung nu geus cape milu caricing di dinya ngadagoan Pakubu jeung nu sejen. Barang anjong ka hiji tempat sarerea kaget lantaran manggih dua mayit nu ngagoler dina jukur. Awak mani getih uruti cakar ku maung teh. Pakubu meninggah ulang watir jeung reuwas lila-lila pok nyarita ke anak buahna. Dulur, aduh. Ini teh balad-balad urang nu dua yeuh. Lah, ulah dilila-lila ayo ah. Urang bawa ke tempat nu tadi ku opatan. Nu sejen urang neangan saurang deui. Jeung neangan jang Sarmo. Pakubu paparentah ke anak buahna. Atuh teu kudu ngadua kalian nitah opat jalma marawalayon ka tempat reureuh teh. Sedengkeun nu sejen mah marengan Pakubu neangan Sarmo jeung nu saurang deui. Barang jol ka hareupeun imah Nyi Puja kaayaan kacida jemplingna. Nu kadenge ukur sora manuk nu recet dina tangkal kai. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating arulang jiga nu nitah bali. Sangkan teu kajadian tarung deui. Naon meuni simpe kieu? Nah kamana ari jang Sarmo nya? Da anu nemalan sararea ukur colohok neuteub ka imah. Sarta neuteub ka pakarangan uladug tapak tarung. Pakubu jadi panasaran tuluy ngadeukitan ka imah. Malah tuluy unggah ka tepas dituturkeun ku sawatara jalma nu leber wawana. Tapi kakara gecat geus celung-celung laluncatan deui kaburuan. Lantaran aya orai nu kacida gedena biji di tengah imah. Pakubu meuni pias sabab panghareupna. Hampir beunang ku orai belecet lumpat ninggalkeun imah dituturkeun ku anak buahna. Serog kanu reureuh sarerea ngariung bari jeung bingung. Teu puguh pilampaheun lila-lila Pakubu nyokot putusan yen sarerea leuwih hade balik ka lemur bisi nambahan balai. Bring baralik bari ngagotong mayit sarta aya oge nu tatu diganong ku baturna.
para mitra urang malikan ka tukang nyaritakeun Mang Karji jeung Mang Uhyi nu dikerem di balai desa nungguan putusan saterusna ti Pakuwu basa ditinggalkeun ku Pakuwu jeung baladna Mang Karji ka cidatoheunana sabab aya waktu keur badami jeung Mang Uhyi kudu jaga mah teu sieun lantaran nguntup najan kudu tarung oge ari ku opatanna. Ye urang teh pinanggi sila euy katewak kurang lembur pinanggi balai urang ini ye gara-gara hiji pamuda nu ngaran si Sarmo ayeuna teh lapisan yen anu nutur-nutur jeung halangan kana niat urang teh eueuh deui iwa ti si Sarmo pamuda boloho nu kungsi dibalangkeun ka talaga teh tapi kuring heran naon sababna make hirup keneh kudu mah pae di talaga euy cek Mang Karji bari neuteup ka baturna nu ngahulang semu bingung bener nu ngagagalkeun kana niat urang teh si Sarmo teh hiji pamuda nu teu boga pikiran make jeung mikahayang kadunungan urang tapi teu bisa dianggap sepi euy sabab geus kabuktikeun sanggup nutur-nutur ka urang bari teu kanyahoan sarta boga ilmu lumpat nu punyur malah pangna bisa newak urang oge apaan gara-gara manehna kitu nu matak teh jadi urang ngarekrek di dieu ye nya tapi kumaha mun geus ieu nari cicing wae atuh rek usaha pikeun kabur sama usaha nu daek dikerem salila nu ge mikir atuh komo urang jelema baras kudu boga kahayang jeung cita-cita hirup teh geus we nya urang kabur da babari jiga mah pila kadar panyara kai moal kawas megatkeun jejer heurap jejetan heurap atuh Mang Uhyi melong kana panto panyara nu kuat jeung weweg koncina gedena keur tapi ku Mang Uhyi mah dianggap hampang manehna untupan pikeun ngancurkeun panyara nya bener euy mun ku heurap memang riweuh sabab eueuh tempat keur ngawahan estu sudak jeung mata kesel ayeuna mah lega bisa ngawahan mun rek neungar eta mah tapi kumaha euy nu jagana aya opat ieu mun bisa mah dipasmi heula sina carem euy babari cucunguk kitu mah sageprakan ge kojor kabeh atuh ayeuna mah geura hancurkeun panyarana rek kumaha carana ieu gunakeun aji Gajah Sewu tuluy cejek panto sina anjur Mang Uhyi asa diingetan jung manehna nangtung tuluy masang kuda-kuda sarta musirkeun elmuna dina dampal suku Katuhu dibarengan ku ngamat aji Gajah Sewu nu bisa ngadatangkeun tanaga rongkah sarua jeung tanaga gajah mangbuluh-buluh akhirna herat ceger purowot panto panyara nu sakitu tohagana teh hancur burak-rakan kebeg nu ngajaga pating rarenya gret kana panto panyara barang breh teh geus hancur burak bari kai parotong kawas diirik gajah uguh sajongjongan mah teu bisa nyuara teu bisa nyarita ukur carolohok bengong mata simeuteu atuh laluasa pikeun Mang Karji jeung Mang Uhyi duanana ting torojo kaluar tina panyara cakakak Mang Karji seuri bebas ayeuna mah moal aya nu bisa ngaharu biru moal bisa ngahalangan ka aing Uhyi bereskeun cutunguk na omat mun perlu lalapkeun ka balong sina kojor jadi leutak kituna teh Mang Karji nyari seuri nu akibatna mata ting puringkak bulu punuk mata kukurayeun pikeun jalma nu opat keun kukuring manusa opat ese mah moal sakumaha kagagahanana sakali mabuk kojor kurang keneh malah mah lapar keneh Mang Uhyi ngagegag leumpang ngadeukeutan kanu opatan nu masih keneh kasima ku kajadian tadi lantaran ku ajurna panto panyara geus reuwas sarta bisa nguji kana pangawasa musuh geus tangtu lain bantrak-bantrakeun ari Mang Uhyi teu mikeun waktu harita keneh ngagunakeun elmuna pikeun ngalumpuhkeun nu ngajaga sakilat luncat langsung narajang kanu opatan isusul ku pating gararo nahan kanyeri aya nu ngajumpalik aya nu ngudupung aya nu nyekel hulu angen aya oge nu nangkarak bengkang bari peureum sarta nu saurang deui ngalengak bari calangap nahan kanyeri daya nu eusian geuning siga sabalan teh keuyeub apung kul cek Mang Uhyi bari kep nyekeleungeun musuh nu keur muringis nahan kanyeri tuluy dipaksa sina nangtung saha ngaran sia jawab deuleu mun teu ngajawab modar Irsad ampun pokna bari muringis oh si Irsad ngaran maneh teh goreng ngaran teh sabab umur maneh teh beak teu engke bareng jeung meletek poe nya meletek panon poe maneh bakal modal tapi bisa panjang umur mun maneh ngajawab ka lain jujur ka mana kana sakabeh pertanyaan dewe saha ari anak kubu ngaranna neng podoy cabet ditampiling pipina buak Irsad ngoceak pipi asa kemu bakat ku nyeri Mang Uhyi keheuleun sabab nu ditanya teu pararuguh ngomongna
untuk kekerot panon bolotot dan palingun geus meber-meber rek nampiling. Irsad muringis kesang tiis nyorolok masihan awakna. Nu bener sia. Saha ngaran anakku? Jeung saha ngaran indungna? Jawab deuleu. Cek Mang Uhyi bari molotot. Putrana Nyai Roro panjangna Rokaya. Ibuna Uhe panjangna Suhemi. Kitu salerosna magan. Ampun we ulah dipaehan. Ari geus ngajawab mah moal dipaehan paling geus jadi kieu deuleu. Siu cabet ditampilingan palipisanana. Atuh menirasan ngaburinya bakat ku nyeri lenggerah irsad kapaehan sabab panampiling Mang Uhyi kat sida matisna. Nu tiluan carolohok deui teu bisa ngalawan lantaran teu aya daya. Geus kasima nempo gerak-gerakan Mang Uhyi nu cepet jeung mati. Nu keur ngaharulang teh langsung dijajakan ku Mang Karji jeung Mang Uhyi pating golepak kapaehan teu barisa ngalawan. Beres euy. Hanya kali waktu nak kabur beaknya euy. Para mitra sadaya. Wika diheulanya para mitra dongengna.